di akhirat besi kula ka sorga ulah marilu belos masih maaf bae bocah kiai yakinkeun ka satu yakin ya itu lo yakin dia yakin bakal ka sorga boso amat iya tuh geus kitu bae boga keyakinan itu tuh yakin udah kuat tuh hiji ana indozoni abdi bi cek jeung nabi hadis qudsi aing mah cek Allah kumaha sangkaan hamba sia hamba ka aing lamun hamba ngarasa deket aing mun hamba ngarasa jauh mun hamba ngarasa bakal selamat mun hamba ngarasa moal selamat moal antak ulama boga keyakinan surga oh cek Allah atuh geus bae ka surga teh heula nah kitu bae saya nah ieu mah keur carita hese kan keyakinan mah komo nu berat ka dieu ka ditu mah berat ke organisasi berat ke negara berat totalos sampai boga kabeng berat kula batu berat ke NU teu berat ke Muhammadiyah teu berat ke negara kula bae geus paling ke pamajikan we jeung anak deuk diajak si anak milu ya jeung aing mah isukan tanggal hijina lebaran berbok ndek hayu ndek teu masalah sakena teu ndek bae ndek jeung adik-adik kula deuk nanya ndek milu ndek henteu oh salah tadi moal mal kumaha paling rek naja we ka jipen disarek milu moal ka ditu sih sinter ku aing sia saya kan itu Bismillahirrahmanirrahim wa halala muharraman bil ijma' atawa ngahalalkeun yasiman ingkang den haramkeun bil ijma'i kalawan ijma' ka zina kaya zina wa aksah lan sabalike malkun min halala muharraman Hunafa tawangana bikin yasiman wujubah mujma'in alaihi wajib mujma'alah awazama alal kufri wadana tawangazam yang maningatasi kufur ing dalam kaesok au taraddada fihi atawa mang yasiman pihi ing dalam kufur kafara maka kufur riyam wal fi'lul mukaffiru ma ta'ammadahu istihza'an sarihan bid-dini aw juhudan lahu tawi pagawean kang ngupurkeun iku barang kang maha-maha si wong ing istihza'an kenara ngaguguyon sarihan kang soreh bidini kalawan agama juhudan lahu atawa karena angas lahu kadue din ka ilqai musafin biqadratin kaya nibaakan musaf kalawan panggonan kang kotor sujudin li sanamin lan sujud kadue berhala awasyamsin atawa sarangenge awasyamsin atawa saragenge urang masih keneh ngabahas tentang riddah keluar tina agama Islam tilu perkara hiji kuniat megatkeun Islam beres kurang dibahas kedua ngucapkeun ucapan kufur katilu pagawean kufur ieu masih keneh seputar ucapan kufur halala muharraman bil ijma' tawa jelema ngucapkeun kana hiji pagawean nu haram diucapkeun halal
ngahalalkeun perkara nu diharamkeun ku syara secara ijma. Zina teh geus arapal sarerea hukumna adalah haram. Muhson kudu diranjam datang ka paeh. Lamun gue muhson dijilid 100 jilidah. Lamun diterapkeun di Indonesia asana saparo paraeh jero. Saparo paraeh bae pokona. Zina teh diharamkeun ku Gusti Allah lantaran bakal ngacak-ngacak turunan. Teu puguh ieu bakalna bin saha. Borosot anak ka alam dunia teh teu puguh bina lantaran tatadina Salome satu lobang rame-rame. Supaya ngajelaskeun tentang turunan ulah acak-acakan maka diharamkeunlah ku Gusti Allah zina. Wari jana teu puguh teu karu ngahalalkeun zina. Lah kiai ngomong segala haram segala naon. Wow, barang ngeunah diharam-haram. Eta ngahalalkeun zina. Geus kudu maca 2 kalimat syahadat. Masyaallah. Aya nu zinah teh timbul tina cinta, aya nu zinah teh timbul tina jual beli. Baheula mah di Jakarta di Keramat Tunggak. Woi, tah mah geus terkenal. Basmi di Keramat Tunggak lompat ku ari ka kawasan Pasar Kemis. Beki deukeut ku ari. Masya Allah, cabang-cabangna loba di Citra aya. Unggal perumahan ayangan di perumahan Puri di Cilomok doang. Alhamdulillah bersih sama didinya lantaran gerak kabehat. Polsek gerak dan Ramil gerak, Koramil gerak, kabeh toko masuk. Tak di dieu aya nu kapanggih 1 2 3 4 5 6 7. Teberes. Masya Allah karim perzinahan. Urang lamun nyaritakeun budak sakola guari di Yogyakarta geus 80% parawana. Lamun baheula hanya di Jakarta jeung di Bandung doang. Lantaran di Jogja mah masih kajaga kuari mah geus teu kajaga. Hai di Tangerang geus leuwih belah ditu di Tangerang. Masyaallah badak satu sisi negara ngabutuhkeun jelema pinter sedangkan pinter kudu sakola sementara kabar-kabar di sekolah seperti kitu urang serba salah. Kos kitulah ieu mah teu rek jaritakeun ku kumaha nu jelas jelema ngahalalkeun zina murtad atawa ngahalalkeun minuman keras khamr bir kunyana dihalalkeun menzen kunyana dihalalkeun vodka kunyana dihalalkeun jeung berbagai minuman anu osok ngaweureukkeun ngaleungitkeun kana kitu pikiran ngaleungitkeun kana akal kunyana dihalalkeun ieu geus bae murtad. Ya Allah ya nginum bae ai sararia beuki malos tah cenah ku kiai jadi menangkeun kan.
los jawara pemuda tapi datang ka halal ke maula ketinggal tungguan baik di akhirat bakal kumaha bahkan urang kuari di dunia kene salah ngahukuman Allah nu bakal ngahukuman urang ngakurkeun salah jeung nu bener di negara nu zinah nu kuduna dihad atawa diranjam nu maling nu kuduna dihad dipotong anu minuman nu kuduna dihad ternyata diantepkeun di negara ngantepkeun kana hukum-hukum nu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim bakal dibere mamala ku Gusti Allah da urang sieun ieu ngarantepna kana hukum teh bakal didatangkeun mamala ku Gusti Allah yakni siksa. Jadi lamun kuari itu sih katanya tsunami siksa ya apa cobaan bolon sama budak kos kitu ditanyakeun kulu sia pantogeun habek goblok make tatanya geus puguh siksa eta teh anu kos kararitu teh jang iktibar urang tah lantaran di Indonesia teu kudu neangan jauh-jauh salah ngahukuman atawa henteu dihukum anu zinah nu kuduna diranjam ternyata diantep nu kuduna dihad ternyata diantep nu mabok nu kuduna dihad ternyata diantep nu maling nu kuduna dipotong leungeunna ternyata diantep ngantep nak ka jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah. Masyaallah ngeri mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting aki-aki anu hudang ti peuting jelema anu hudang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah wallahu a'lam. Masyaallah masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah orok cerik tengah peuting orok mapan aya dosa ku Allah teh dicerikeun mah tuh bisa bae tapi kan cerik ngear jam 1 jam 2 makna juhudang terus mana ngayeng-ngayeng orok terus bapana ge milu udang duanana bapana mah luhur handap udang tah eta teh sakadar hudang gitu mah teu beres bapana kan hudang terus kacai salat kan kahudangkeun ku orok lain sacerik-cerikna ngeor datang ka tatanggana ke kaganggu goblok-goblogan tatanggana sial da orok aing teu bisa berarti kaganggu ku orok padahal bacak malaikat sia nu sial es bae eta teh nang Gusti Allah gahudangkeun supaya sia hudang geus hudang sial-sialan masyaallah kuduna alhamdulillah orok saya teh budak bisa ngahudangkeun aing alhamdulillah aturan aing teu tahajud jadi tahajudan nu lempeng makan ngos itu ngan eueuh nu kitu pan sararial jasa aing teu bisa es keur peuting masyaallah tah eta orok lain sambaraga orok ahli Allah mah ti peuting ti loges ngear ceurik ngahudangkeun sekitarna aya aki-aki jeung nini-nini hudang ti peuting eta ge sarua teu kuat cenah ki hayang ki kababayan di jalan malah mah can datang ka tempat cai geus kieu wer lain nyisang balik deui lah geus sakira teh kumaha isuk bae tama siksaeun agi-agi kos kitu mah aduh jaga agi-agi geus kolot geus dol berarti lah langsung nyana mandi hudang alhamdulillah berarti kiih mawa bahagia ieu kiih cakna baheula mah keur tilok hayang kiih tilok hudang ti peuting barang hayang kiih bae hudang ti peuting cakna nuhun
kita judu jadi tegoran ti Gusti Allah yang kieu kuat tegoran sebab keur ngorana teh kudang penting urang mah juga greget bae aing cenah tunggal penting bari manggeus kieu bae duh cenah kudu kumampu gue teh dihudangkeun ku kieu malah mawaliullah mah aya nu teu hudang-hudang di penting teh kumaha carana hayang hudang bebeja ka guruna mama hampura cek ini kula ieu tidak kudang itu penting minum noloba sia teu kaharti teh tadi nama pancena ulah loba nginum tapi ieu mah teu nginum beakeun saleter deuk es kulantaran basar lalagaan balik deui jangan kebeunang sabulan kadinya hampura mama ieu kula mah hayang hudang teh penting ka bita jasa tapi teu daek kudang nginum nu loba sia maca kain nginum sekali dua kali tilu kali kita nginum nyolok lok bener barang penting teh jam can kaburu jam 1 jam 12 geus udang oh mondoyo teh kieu teh jadi jelema anu teh hudang teh penting nu loba coba ge nginumna tong ngadahar sambal nu loba wah teh mah geus pokona mah kaburu wudu mancer ti hareup ti tukang ujar atawa ngahalalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak teh barang haram lawi taqada aqiyatal muksi jelema ngahalalkeun pajak eta teh geus pokona murtad cokotan mah cokotan bae ku RT ku lurah lo sama pajak tapi ulah ditekadkeun halal ai beuki menyana ka pajak bupati terus nya nama gupak di pajak gupak cenah geus kos kebodongkol nya nama geus gupak. Ih, mantek cekula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dia kakara kanyahoan. Kamari ieu mah so amat cenah Ki Uci so jasa teh mah cenah ngomong ieu atuh aing mah wayah so mah so bae ieu. Ngan mendasar aing mah sona. Sakieu kiai dijagaan bae ge barang daharna ieu ti saha ieu ti mana maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep khusus hese bae. Hese beta khusus teh lain hese deh hese jasa ngan rada deres bae aya disejak mah khusus teh disejak geus kulantaran disejak atuh dijaga mata dijaga ceuli dijaga dan rada deres sok aya ner-neran mah saeutik ai kos kitu mah da bupati mana nu khusus salatna ya tangkepeun kabeh bupati mah tangkepeun lamun urang nyaritakeun Fikri ditangkep Bupati Garut kan kiai teh. Eta teh kiai atuh kiai salah mah tangkep bae. Bupati Bogor teh wow eta teh kiai. Sakar ngaranna? Bupati Bogor. Tuh, pan sia nyaho jasa sempat babaturan sia kan. Atuh, bae didegekeun we atuh ge nyaho. Eta teh kan kiai Rahmat Yasin teh Masya Allah lamun menteri agama atau talar Quran berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap eta teh nah cak bupati nu sejen tuh salah makan ditangkap can kagiliran doang can kagiliran cak kabeh salah nu nyahoeun karena tata cara politik salah urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati sabaraha pendapatan di Tangerang, sabaraha pendapatan di Serang, jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha emang tadi hitung gitu ku rakyat je warangsan kan gitu nyaho urang getet sekian persen jang PNS sekian persen jang pembangunan aya teh sakitu persen deui ka mana oh berarti kan teu ditangkep teh can kagiliran doang sebenarnya mah urang doakeun mudah-mudahan ulah kagiliran tuh sia mendek jore bae kan
nyahoan ku aing. Lamun atut ditangkap lantaran kasus loba jasa, atuh gubernur nu sejen ge sabenerna mah akur ngancan kagiliran doang. Emang kumaha gitu. Numadak jeung Gus Dur teh dirapin, ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKN belum selesai, ceknya tidak akan selesai. Saking gitu lapis. Wah, ilalaga. Nah ieu mah keur carita sabodonya na ieu bara reuki mah jangke ge bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Anu dunia ieu nangieun Allah, anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim. Hajujana teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim pek teh hiji urang masa kada rakyat. Diatur ku nyararana nanya nu nyieun pek ai bara reuki mah. Heuh ngan pajak mah tetep haram. Ketika nyana dahar dipajak, minum dipajak, beli kendaraan dipajak, ngebangun dipajak, sek teuing asal ulah ngahalalkeun. Ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat. Dibelem, dibulak-balik kerecek. Saya eta bupati, saya eta gubernur, saya eta utama RI 1. Kerecek. Ahok mah atuh emangnya nama teu jadi gubernur dia ngerecek. Ternyata makan kafir. Iya sing hade tah. Ya hartina urusanana emang eta mah geus diplot ku negara, pendapatan sekian dan sekian emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah. Nya bahkan ditingkatkeun deui pajak bangunan ge make pajak engke mah urangna ge dipajak urangna bakal dipajak garak-garak datang ke pagar kemudian alat rumah tangga gelas segala sendok segala bakal dipajak engke hirup urang bakal dipajak nyana darek mah gupak dipajak baik nu mantap jarang mantan lurah haju balalener ibadahna jarang mantan camat ieu mah keur carita mantan be nu bener haji ibadahna jarang. Kunaon eta bensinna kan itu bensin geus menyatu jeung awak. Kecuali illa man tadarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat. Meureun tadina loba sedekah dedeuheun Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna. Abi ngaran-ngaran aju pelit mah ai hererese jasa. Ieu nu mentak pantes posa goblok-goblokna dagang aya nu halalan. Sabener-benerna pamarentah nu halalan teh kumaha coba eta? Coba eta teh kumaha eta? Ieu mah urang ulah bebeja ka batu, urang bae maksudna ieu, urang mah ieu nu ngaji bae ulah bebeja ka sasa ulah. Ulah teh fitnah kan ieu mah kos kieu mah. Ulah cek PNS saya moal ngaji deh minggu harus puasa anu nitahan ngaji ayeuna teh Allah sia ngajina jeung Ki Golkar bae Ki Golkar mah emang gupak sarua bae gupak nya gede menta nya naga memantak aya hak sabenerna mah kiai teh di pamarentah lamun kula sok jaritakeun sing hade ulah sok kaduit ngadahar duit ti pamarentah aya nu ka kula ngomong Kiai eta aya hakna di pemerintah. Cek Imam Ghazali dia tadi jawab ku kula. Tadi jawab, emang aing teu nyaho. Nyawan aing atuh jeung sia mah. Cak hate kan tadi jawab, heuh teh aya hak wae. Kula paling seuri geus teu nanaon sebab beuki berarti kan. Lain deuk nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh elos. Teu emang ka kula nu ngerada aya. Ulah sok sambarangan cenah kiai ngomong. Duh dina kitab Ihya, dina kitab anu Imam Ghazali ngameurangkeun aya hak kiai di pamarentah. Oh, sakitu doang maca kitabna. Ada sing beuki bae teh kiai. Geus pamarentah nu mana? Anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkeun agama ngabogaan hak. Mufti di ditu nama mufti teh ngabogaan hak. Kodi ngabogaan hak di pamarentah lantaran nyana ngembangkeun agama pamarentah nu mana taliti heula atuh nu pendapatanana ti mana taliti heula atuh masyaallah karim atuh ai pamarentahanana kos urang mah nu tina pajak saha kiaina nu ngameunangkeun mun Imam Ghazali nyahoeun bahwa eta teh tina pajak boro-boro deuk ngameunangkeun Imam Ghazali moal ngomong malah murikak bulu kieu mah
Imam Ghazali ya pas Imam Ghazali geus moal ngajawab suka dikitu sia mah ahli neraka sia ka ditu iya teu dijawab kuku lagi sebab aya hak kiai di pemerintah saha nu ngaweukeun pemerintahan mana sebab kokocoranna di mana nah lawiya taqada munekadkeun jelema haqiyatal muksi boga sifat hak tindak pajak sedangkan pajak eta haram nyana ngahalalkeun karena barang haram murtad. Ih, mantap kiai bagus jasa ieu mah keur carita kiai bae aja nu lain kiai mah tagungkan neraka maksudna mah. Nu kiai behelanan aju nyana ngansongkeun proposal nyokot aju ngada tata dina bagus jasa elmuna ngeunaheun didengekeunana. Nyanana ibadahna bangun bagus ilmu aya di nyana gagah aya di nyana harisma aya di nyana dek ngol ngadahar duit pamarentah dibere embung ngadengekeun aneh disapekeran jelema dulur bada magrib urang ngaji ieu sing hadayeuh lantaran urang mun teu ngaji mah mungkin orang tanya benar aki-aki nu ngaberitakeun di masjid dulu ayo orang ngaraja bari batuk-batuk teh kitu tah set masyarakat sana magana kiai anu mbeung lah ieu mah kajian teu ngaji jakeun hate teh kudu ngomong kos kitu sebab naon nyaho aing nyana ngalaglegan duit masaan duit pamarentah teu hayangeun keur can jadi mui jelema hebat jasa diderengekeun ku jelema bareng jadi mui mana kiai mui nu didengekeun ku masyarakat mana malah keur can terjun di partai kiai hebat jasa barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun aya cenah kiai sabaraha urang 20 teh loba jasa ngan jeung tiang masjid da sabaraha 18 duaan berarti ngaji tidak ilmu aya di nyana hebat aya di nyana mun bahkul masail pangmeunanganna panghebatna tapi teu aji jeung masyarakat dibere embung kunaon bensin nu kaluar ti nyana bakal kotor kercan jadi yayasan mah nyana teh masyaallah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan kunaon dibere embung jelema tanyakeun lain di Tangerang bae lain di Serang lain di Pandeglang di Jawa sarua bae di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina ih lain lalagaan tah mah hebat jasa sup jana nyieun yayasan arembungeun ngaji arembungeun datang ka marahnya ka masyarakat ja aing keneh cak cenah jelemana nu keur ieu jeung kuari teh indah ngagelok aya bae santri di dinya karake kaluar ti pondok pasantren leh make sampingna ge teu lempeng-lempeng ajan jelemana geus kitu tah deuk aya sakilo mati dinya teh ti kiai eta sakilo lah jelema magan ngaji ge biasa we kotek-kotek kunaon atuh ieu jelema parindah ka ditu diulah-ulah kok yana ulah sok ka dieu cenah ka ditu tetep bae pindah teu bisa tah urusan Allah tama kos gitu mah lain kudu haju benduk ka eta santri benduan awak urang introspeksi muhasabah tanyakeun ka diri urang sok geura memeleh nafsu urang kuduna kieu betah ta salat teh awak jasa benerna masih teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah kamari ieu mah jarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangpaatanna be ku batur dimangpaatkeun tapi ieu kuari haju aran teu malah pindah ka dari itu nah berarti awak sia nu goblok nu tolol digantung sia ku aing aya naon ieu sia coba aya naonan terus ku urang diwarah nafsu urang oh sia lantaran dedeketan jeung pamarentah emang lah ulah peng bae dedeketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkeun negara bangsa jeung agama tapi ketika hayang kana duitna dunyana ieu nu cilakaan jadi urang dedeketan jeung bupati atuh mangga bae kos kula atuh biasa jeung bupati wau jeung gubernur wau jeung menteri ge tuh wau ya tuh masalah ngan ketika dibere duit keula cek urang teh bar duit sia rek mere gede leutik siapa pajar bener baik kan tuh siapa tolol sih
sabaraha urang nu ditolagon teh wau mah terus berjuang ayu ngariung diondang ku nya pek bae kula emang tilok diondang gitu ku pemerintah dosa datang atuh datang ka ditu biasa ngan datang ka ditu na teu dahar henteu kalau teu dahar kajen diberkatan bae siapa pajar bener bae kan tuh atuh teh waleh datang ka ditu teh deuk dahar lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuheun baca kulhu kula zubirul falak bidan ngariung ayo ngariung ngakomunikahkeun mah teu ieu memang tugas ti Gusti Allah keur carita aya waktu mah teu hayu ngan ketika dibere duit henteu mbo aja dibere cokot-cokot mah cokot bae aja jang satu itu rahasia negara tuh maksud ulah di dahar henteu Allah maha uninya teu pernah kayak heula kudu ngadahar duit pajak abah ibarat dicaritakeun abah nya sia lamun bere duit ku pengusaha ku pedagang kajunting ombalayah dagangna teu bagus eueuh masalah sebab anu halalan anggap nu kasihan nu halalna kan kaharti tak kurang tapi lamun dibere ku pemerintah cokot awas ya mun didahar kerasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia eta mah wasiat teh kos kitu mah mantak henteu wae kata kaku ari dibere batu ditarima bae bagikeun nu dibagikeun atuh sopo nyan mah teu husuk ge urusannya na ieu teh waktu atak dibikeun ka Haji Pendi teh khususnya na mah meleteran cara kos gitu. Cenah atuh berarti racun, sabodo nu geus kitu mah kudu diracun ieu lah. Nah, halala muharraman sekedar supaya nyaho bae. Ngabe urang lempeng sebab urang deuk bapanggih jeung Allah pan. Pek bae teh mah urusanna urang digaji aduh ieu sebenarnya kurang bagus. Atuh mah di perusahaan, digawe di perusahaan sama kos gitu mah tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekadkeun halal sakitu bungkul ulah ditekadkeun halal lamun ditekadkeun halal halala muharraman bil ijma' atuh geus murtad hese di negara model urang mah tuh hese mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tatadina nyana kurang ngaji moal gede dibawa ngaji moal bupati moal ngaji dengan berbagai alasan sibuklah dan lain-lain kadaharan ngahijab embungeun jeung embungeun kasunggang kasinggung ban nyana mah embungeun sebabna makanan hayang teh terjalan ka luhur bae teh terjalan ka nu teh eta teh kan kos kitu teh ya ngajauhan ka Allah urang malah aing mah dicarekeun tanan ku kiai ngaji bae teh kan hebat tong kos itu mah teh ngaku berarti nya lah aing geus kajengan mal deukeut dong jeung bupati bae teh kadeuleun jeung kana aing mah ngajina di handapeun tanggal Ambon bae masalah geus budak beldug kan memperbaiki setik jauh tah kan dekat Allah orang hanya mampir doang kuari Masya Allah mampir haju nyilakakeun di akhirat na'udzubillah min dalik wa min dalik mampir doang datang ke cilaka engke ulah teh mantak sabaraha urang anu deuk calon bupati nu bisa mah kukula dinasehatan diomong disindiran urang rangka sarita datang bu mus meeting segala di nelayan setik mah dibere kitu caritaan akhirat kitu jadi deui poho urang mana teh teu jadi kitu usaha bae tang kae ngan lamun usaha gawehan nu nyekel nagara cenah kieu deuk kumaha wallahu a'lam kitu nyaho teh mah jeung moal aya ieu datang ka ditinggalkeun mah nagara moal ka jadi kumaha gitu ieu dek memperbaiki diri bakal kapagi jeung Allah atuh engke mun ditanya ku Allah aing kumaha tan mikiran nu kos karitu urang mah ieu engke teh pasti jasa sakedeung deui koba nu geus umurna leuwih ti 60 mah tah moal kebal deui jasa tah mah kapangih jasa tah mah
kapangi jasa teu meunang gok asal anu hideung ieu baya asal ieu baya. Nah, engke kapangi juga lokat ditanya urang. Masyaallah. Teu ulah datang kana halalkeun barang haram. Aulafa wujuba mujma'in alaiha tawangana pikeun kana wajib mujma' alaih salat 5 waktu didapikeun kunyana salah sahiji salat subuh misalna zuhur mah bener wajib asar bener wajib maghrib bener isya bener tapi subuh mah teu wajib tah mah tekadkeun ulah ditekadkeun wajib henteu murtad atau sarakaat geus sarakaat subuh mah 2 rakaat maghrib 3 rakaat nah isya 4 rakaat itu bagus sih isya 4 rakaat teh. Nah sebab kan urang teh tundu waktu isya mah. Nu pas mah eta mah isya mah 2 rakaat atau 3 lah sarua jeung maghrib. Nah, kurang dinapikeun eta sebenarnya lain 4 rakaat, 2 rakaat. Nu 2 rakaat teh mah tamu ulah ditekankeun wajib. Eta mah teu. Jadi urang salat isya 2 rakaat ge cukup. Eta kos kitu teh eta nganapikeun nu mujma' alaih murtad teh. Masyaallah karim. Atawa ngawajibkeun nu lain wajib nambahan rakaat eta ge sarua bae nambahan rakaat ge sarua murtad. Ngawajibkeun puasa Syawal murtad. Puasa mah nu wajib bangan Ramadan doang. Di luar Ramadan mah sunah. Nah, kuari bulan Syawal teh bulan Syawal puasana teh ditekadkeun wajib ngawajibkeun puasa bulan Syawal eta teh murtad ulah. Pokona wajib sunah nu haram nu halal geus kitu bae urang. Masyaallah. Nah, ieu urang gueri dek menghadapi tanggal 1 haji. Tanggal 1 bulan haji teh iraha Kiai. Setelah dihitung melalui hisab qat'i durusul falakiyah sarua jatuh pada hari Senin besok. Tanggal 1 isu. Tapi lamun urang ngitung nyukom pemeris eta teh jatuhna teh poe Salasa. Lamun terus seperti kieu NU geus teu nyekel Sulamunairen, Muhammadiyah nyekelan Sulamunairen, geus lain berpatokan kana ru'yat. Kuari teh berpatokan karena kita bohong kadik ngomong-ngomong ru'yat. Ja buktina ketika Sulamunairen ru'yat nyana teu ngaru'yatkeun. Nah, kulantaran sakitu bakal aya perbedaan. Lamun pemerintah depag nyekelan gitu Happy Meris nyukom berarti nyana lebaranana poe Kemis. Lamun nu nyekelan Sulam berarti lebarana Rabu. Tapi anu indah ieu teh sportif. Andai kata engke penting ru'yat, ulah ningali Sulam, ulah ningali Happy Meris cukup pokona ru'yat, talamun ru'yat kadeuleu kuari iseukeut teu sore berarti geus bae menyatakeun tanggal 1 isuk. Namun wabehan lamun teu ahli-ahli ru'yat. Urang mah kajunting ru'yat ge moal kadeuleu. Urang mah lamun ru'yat kumaha ya dideulekeun. Oh iya aya 2 cek keneh. Masa bulan 2 heueuh. Itu mah dina dada golode cek keneh. Eta mah lain bulan, belon pentil tah mah atuh. Wah, ieu ru'yat teu beres lho kos kieu mah. Nah, jadi kudu ahli da we tetep ngan selama ieu geus dinyatakeun teu harmonisna NU jeung Muhammadiyah bahkan di jero NU sorangan urang nyaksikeun keberadaan muktamar kamari dahsyat lain lalagaan ribut gede lain ribut leutik
orang menyaritakeun teh lantaran orang kulturna tetep NU imah orang NU jadi orang teh prihatin jeung sedih kaayaan imah orang seperti kitu lain perwatakan NU maka orang tinggal sedihna ge sedihna deui eta nu disaksikeun hanya sekelumit asli udah mah pohara jasa bahkan mun kukula dicaritakeun ka jero-jerona bakal muringkak bulu naga lain di pondok jeung nu handap-handap mata geus kudu dicaritakeun nyaho teu beresna behelanan na ieu mah kula mah sakadar nyaritakeun kula mah tetep bae selama ieu mah deuk nyekelan ku kiai cekelan kiai nu baheula bae deuk nyekelan sulam maka ngayakinkeun tanggal hijina tetep isuk henteu rek ngajak tama mangga duk milu mangga deuk henteu ge masalah ke di akhirat besi kula ka sorga ulah marilu belos masih maaf sia bae bocina kiai bener yakinkeun ka satu yakin ya itu lo yakin bakal ka sorga boso amat iya tuh geus kitu bae mah boga kayakinan itu tuh yakin udah kuat tuh hiji anak indozoni abdi bi cek kanjeng Nabi hadis qudsi aing mah cek Allah kumaha sangkaan hamba sia hamba ka aing lamun hamba ngarasa deket aing mun hamba ngarasa jauh mun hamba ngarasa bakal selamat mun hamba ngarasa moal selamat moal antak ulah mah boga kayakinan surga oh cek Allah atuh geus bae ka surga teh heula nah kitu bae saya nah ieu mah keur carita hese kan keyakinan mah komo nu berat ka dieu ka ditu mah berat ke organisasi berat ke negara berat totolos sampai boga kabeung berat kula teu berat ke NU teu berat ke Muhammadiyah teu berat ke negara kula bae geus paling ke pamajikan we jeung anak deuk diajak si anak milu ya jeung aing mah isukan tanggal hijina lebaran berbok ndek hayu ndek teu masalah cekna teu ndek bae ndek jeung adik-adik kula deuk nanya ndek milu ndek henteu oh salah tadi moal kumaha paling rek naja we ka jipen disarek milu moal ka ditu sih sinter ku aing sia saya kan itu teh ieu kelalagaan jadi kasih geus moal caritakeun panjang-panjang urusan gitu hisab kotina geus nyaraho kabeh jadi isuk tanggal 1 geus lamun isuk berarti Senin Salasa Rebo ngahenen karena sejerokan berarti Senin Salasa Rebo guys lebaran Rebo berarti coba orang buktikan ke ja tinggal puasana di jero bulan haji aya tarwiyah jeung arpah tanggal 8 tarwiyah tanggal 9 arpah berarti tanggal 10 lebaran geus urang puasana 2 poe lamun nu endek bilu ka hisab qot'i sulam berarti tanggal 8 kenaon tah Senin poe Senin tanggal 9 Salasa poe Rebona lebaran lamun anu endek milu misal terjadi misal perbedaan mudah-mudahan teh perbedaan misalnya anu nanggal kenana Salasa berarti tanggal 8 poe Salasa poe tanggal 9 Rebo lebaran poe Kemis spek geus eueuh jadi permasalahan jeung ulah dipermasalahkeun tah mah ja pamarentah ge di akhirat teu tanggung jawab ieu nya lagi boro-boro nanggung jawab batur uga aing ge cenah berat ti kumaha atuh saya kayak kira masyaallah hampang jadi hirup teh ngan anu hebat ba puasana ti tanggal hiji lamun urang puasa tanggal hiji cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas al yaumul ladzi ghafarallahu fi Adam alaihi salam awal yaumin min dzilhijjah we anu Allah ngampura ka Kangjeng Nabi Adam teh nyaeta awal poe bulan haji
Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh titah cicing di sorga, kemudian aya larangan ulang ngadahar buah khuldi. Cek sakaol buah khuldi teh tafsiranna eta adalah buah zaitun. Nah, ku Kangjeng Nabi Adam dijauhan setan ngagoda, jak setan pangedah-ngedahna di sorga buah ieu. Jeung eta teh bahasa Gusti Allah maksudna ulah teh sebenarnya mah nitah. Kangjeng Nabi Adam kitu amat sih. Bahasa pangeran jeung bahasa urang mah makhluk kan beda cek ya. Atuh percaya bae ka kula atuh henteu beu masalah. Sebab kula mah pada hirup leuwih ti heula tibatan maneh dam. Cek iblis dia. Jadi geus jauh lu kali ku pangeran teh geus jauh. Ngomong kieu maksudna kieu, ngomong kieu maksudna kieu, ngomong kieu maksudna eta mah percaya bae atuh alhamdulillah teu percaya masalah teh mah teu rugi teu untung ulah mangan sakadar nganasehat wah bau ngomong ngeunaheun biasa tiis perasaan bangun ikhlas teh eta mah nasehat. Nah, sekali, dua kali, tilu kali badam ti heula hirup teh geus ti heula. Ieu mah larangan teh lain masalah larangan ku ngeunah-ngeunahna. Jadi ieu teh dilarang. Dilarang teh lain sembarangan larangan. Eta teh maksudna mah nitah. Nitah ngan bahasana make bahasa ngalarang. Kitulah Gusti Allah ngaranna ge. Bener tah? Coba bae. Diicip-icip ku Kangjeng Nabi Adam. Diicip-icip atuh langsung dicarekan ku Gusti Allah. Morosotlah ka dunia. Urang teh kuari ulah ngomong kieu gara-gara Kangjeng Nabi Adam doraga tungtung nama urang kuari aya di dunia bae mun baheula Kangjeng Nabi Adam teu doraga meureun urang di sorga beureunanan ulah kitu. Tetep bae kulantaran Kangjeng Nabi Adam teh maksiat baheula di sorga turun. Jadi kuari urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam ge baheula di sorga maksiat atau komo urang. Itu wajar-wajar maksiat teh. Ngan ayana maksiat teh deuk daon, endek aya bab tobat. Jadi Allah deuk gabukakeun bab tobat. Nu mantap aya maksiat salila ngan aya bab tobat. Teu salah. Masalah mentak bener baik terus malaikat itu masalah baik iblis orang mah di tengah-tengah berat ke malaikat hebat berat ke iblis atau teu hebat tinggal orang baik multi introspeksi aing sih lobaan nyarupaan ka mana ya ke malaikat apa ka setan barang ku urang ditilik-tilik asana aing mah lobaan ka setan di sakira teh berarti atuh neraka. Nah kuari ada sujud plek terus istighfar Kangjeng Nabi Adam istighfar diterima nak tobat Kangjeng Nabi Adam awalu yaumin min Dzulhijjah tanggal 1 bulan haji. Mantap man soba zalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Sajelema nu puasa di tanggal 1 haji Allah ngahampura sakabeh dosana. Masyaallah lain amin puasa. Eta puasa. Atuh moal benang diaminan was itu mah. Masa insyaallah. Wa yaumus sani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Poean kedua Allah ngaijabakeun doa Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam bakhrajahu min batnil hut. Allah ngaluarkeun tina beuteng lauk engke bakal dina Al-Qur'an urang dongeng Kangjeng Nabi Yunus. Masyaallah pohara. Eta bae dina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz sajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mumin. Eta wiridan Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam waktu Kangjeng Nabi Yunus dibalangkeun di kapal dicaplok ku laut. Bayangkeun coba di jero laut sorangan bae boga duit misalnya hayang nginum balanjana ka mana kudu jualan kan di jero laut di jero beteng laut masyaallah kan. Iyalah Kangjeng Nabi Yunus wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin astajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Datang ka waktuna borosot diutahkeun ku lauk
Nah cek Gusti Allah cek Kangjeng Nabi man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yashilla fi ibadati tarfatain. Sajelema nu puasa dina poe kadua sarua jeung puasa ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah sataun teu pernah maksiat saeutik-eutik acan. Poe kadua tah. Oke dongeng Kangjeng Nabi Yunus. Poean katilu wal yaumul salis allazi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam. Poean katilu teh poean anu diijabah doana doa Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salam madak man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa sajalma anu puasa dina poe katilu bakal diijabah doana berarti kan diijabah doa mah bersih. Wal yaumur rabi'al yaumul ladzi wulida fi Isa alaihi salam. Poean kaopat poean di mana dilahirkeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam dilahirkeun poean kaopat bulan haji tanggal 4. Nu mantak ban soba zalikal yaum sajelema nu puasa dina poean kaopat nafallahu anhul basa wal faqra. Bakal dilegitkeun ku Gusti Allah kesulitan-kesulitan kepakiran tah poe kaopat tas ngadet bakal murang mun puasa dina poe kaopat moal dibere riweuh moal dibere pakir dibere senang ku Gusti Allah ya Allah ya poe kaopat untuk si ngadet wal yaumul khamis al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam poean kalimat poean nu dilahirkeun Kangjeng Nabi Musa alaihi salam man shoma dzalikal yaum dari aminal nifaq qaum min azabil qabri sajelema nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dimerdekakeun tina penyakit nifaq jeung dimerdekakeun dibebaskeun tina siksa kubur. Masyaallah andak nu karolot nu tereh paeh yeuh nah ieu puasa teh poe kalima tah. Aduh, geus gede jasa ganjaranana. Kagenep wal yaumul sadis al yaumul ladzi fatahallahu bihi fil khair. Sajelema en poean kagenep poean anu Allah ngabukakeun ka Kangjeng Nabi kana kahadean-kahadean. Poean kagenep mandak man somau yanzurullahu ilaihi birrahmah. Sahajelema nu puasa dina poean kagenep Allah bakal mencerongkeun dengan rahmatna. Nu mantak fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Jelema moal dibere kariweuhan salilana. Moal disiksa saliwana ku Gusti Allah. Poean ka-7 wal yaumul sabi allazi al yaumul ladzi yughlaqu fi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul 'ashr. Ka-7 poean di mana digembok dikunci lawang-lawang jahanam pintu jahanam anu 7 pintu neraka anu 7 kunci wala tuftahu hatta tamdiya ayyamul 'ashr mal dibuka jeung teu dibuka sehingga lewat poean ke-10. Nah eta mah berarti ditutup jang jelema nu puasa poe ka-7 geus datang ka akhirat eueuh bae lawang neraka nu muka beuh malaikat ge bingungeun di ka dieu nutup ka ditu nutup ka ditu nutup cak malaikat teh jangan nutup kabeh cak kana geus ditendang we ku malaikat bleng ai nutup kabeh lawang neraka waduh. Wayan ka-8 wal yaumus saminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah ialah poe tarwiyah man shoma sahajelema nu puasa dina poean tarwiyah utiya min ajri ma la ya'lamuhu illallah bakal diberi ganjaran nu urang mah teu perlu nyaho hanya Allah lah nu bakal merena gede-gedeana pohara jasa ku pohara-poharana urang teu kudu nyaho. Poean ke-9 yaumu arfah man shoma kana kafaratan li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Poean arfah mah jelema anu puasa di poe arfah yana tanggal 9 eta ngaleungitkeun dosa sataun ka tukang sataun ka hareup. Nu mantak kula mangajak ieu urang babarengan dimulai poe isuk urang puasa datang ke poe tanggal 9 10na wal yaumul asyir wal yaumul adha man qarraba qurbanan fihi
saja lempean yaumul adha lebaran adha saja lemah anu ngalaksanakeun kurban fabi awwali qatratin qatarat min dami ghafarallahu lahu dzunubah wa dzunuba yali begitu digereselkeun tek getih anu nyaksak kana taneuh mulai tidinya dosa urang raragagan terus bahkan jeung dosa-dosa anak pamajikan urang kabeh pokokna bersih bae. Nah, mentak siapkeun guari urang puasa, bari urang dula deuleu mana embe nu gede. Siapkeun ku urang saha nu bakal meuli aing deuk menta ping-pingna we mah ya. Lain deuk meuli kana deuk mentai we. Tah kitulah caritaan tentang tanggal hijina menurut hisab qot'i adalah isuk poe Senin. Kemudian orang doakan para jamaah haji dulur orang, kawau orang, tetangga orang, dulur-dulur orang kebehan mudah-mudahan sabadana aya musibah kamari ye ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere ketenangan jiwana dibere sakumaha biasa gararaga atuh urusan kos kitu mah teh manggeus aya di Lauhil Mahfuz geus teu kudu dicaritakeun kumaha-kumaha sebab secara zahir mah reunanan urang teh neuleu kitu sedih secara zahir mah neuleu urang kamanehanana teh kos keur itu maot lah ngaranna secara hakikat mah beul nya maot di hareupeun Baitullah nya poe Jumat nya endek ngalaksanakeun haji atuh jang dirina mah seserian di jero kuburan nginahin lain lalagaan emang gua gitu orang boga keyakinan berangkat ti dieu ndek ibadah haji datang ka ditu ka panggih Baitullah di Baitullahnya poe Jumat kabeneran maotna syahid atuh geus teu kudu caritakeun teh nu maot mah ujianna nangke di akhirat bakal kabita nya kitu mah aing teh atuh meureunna hayang ka Badung cek teh siapa untungnya seserian ke di akhirat teh bari ngiringkeun Baitullah Masya Allah nya sengit na kabina-bina kuari mah urang sararedih teu bisa balik deui lah lan anulah eta mah manusiawi padahal secara hakiki mah geus nikmat jasa atuh ya di jero kuburnya maot di Mekah hareupeun Baitullah niatna ibadah ka Gusti Allah haju kaayaan maotna deui syahid atuh indah ras harapan tuh kan mantak geus urusan gos kitu mah teh geus aya ti dituna ulah kieu lah ngumal ka Mekah besi keren ke ragag deui di bae atuh lagi itu ja poe kamari ganon teu kana keren kan modal rambalaya jadi ditu mah deres mantep jasa maot anu di urang nah ieu keur carita tetep urang mangan sakadar bisa ngadua sakali deui dulur urang kawau urang kerabat-kerabat urang mudah-mudahan ditantayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barakati surah Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin aw azama 'alal kufri wallahu a'lam bissawab. Minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa yalzamu kasban lan wajibin ka bisa usaha kasbuha opo masabina ila sahin dalam munggu kaul asah wala tajibulan wara wajibian nafaqah libalik kedua orang kena miliki fayatahu ing kecukupan anamali wala limok tasibih dan olahraga doang kang usaha kifayah wa tajibulan wajibian nafaqah li fakirin kadong kang fakir limok tasibin kang orang nana bisa usaha hingga nazaminan lamunana ya fakir iku kang lumpuh
sagiran atawa iku kang cilik majnunan atawa iku kang edan wa ila akul mutasib Fa'aqwalu maka iku pirang-pirang kaula semua utawi leuwih becik-becik akwal tajibu wajib ya nafaqah wasali sulan utawi kang kaping tulune iku wajibun dibuang kang wajib ya nafaqah li aslin kebe asal wala lafarin olah nafaq Kudu ngucap inusun asalisu azharu utawi kaul kang kaping telu iku kaul azhar wallahu alam dan utawi Allah iku kang maha unsa. Sadajan urang ras tentang urusan urang kacakeun Fatihah kahiji kanggo almarhumah Marsunah binti Haji Mansur di Etek. Ieu mah moha di Kampung Galeong Tedamang. Kemudian gitu Fatihah Ibu Pak ini binti maksudnya meninggal hari Selasa Blok Banjar Ciamis Bapak maupun Kusnah binti Abdulhasan di Cilacap mau jauh kemudian untuk ahli kubur almarhum Haji Abdul Wahid bin Haji kemudian ahli kubur Subroto bin Kasat Husain bin Adam terakhir adalah keluarga Haji Husain Nuti Damang mudah-mudahan dianggalkan Damang gugus ya Allah anu parantos muli kajati mulang ka asal mudah-mudahan dihapunten dihampura sakabeh dosana ditempatkeun dina ridho Allah jeung rahmat Allah dilegakeun dijaangkeun dina kuburanna dibere kasenangan umur gugus ya Allah bibarakati ummil Quran al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ieu mah pertanyaan punten Kiai kula sok ningali nu salat maka solendangna aya nu lebah kenca aya nu lebah katuhu kumaha eta afdolna belah kenca bagus belah katuhu bagus nu teu make nu kurang bagus ngan lamun dibandingkeun bagusan belah kenca mantak bagusan belah kenca lantaran hate aya belah kenca jadi lumayan yang nutupan setan sebab setan teh sieun kana make sorban ini lamun teu make sorban babaturan setan itu jadi belah katuhu ge bagus ngan lamun dijerokeun namun belah katuhu eta adalah make aturan fikih tayamun
selalu ngatuhu kangjeng kita lamun dibelah kenca nilik kana makna urang ge salat titah rada diteken saeutika kenca supaya setan ulah patila luasa teh tekenkeun itu saya aya nu salah nyurah atawa salah denge itu kieu yeuna mah di dieu bae kita yeuna lempengkeun jeung ieu dua dihareup di dieu yeuna cekelkeun ka dieu di tengah we di dieu teh handapkeun dada tak ulah di dieu teh TKS yeuna mah lamun di dieu di handap pejabat nu gendut teh beuteung Majelis kawadahan burutu ngaran sama di dieu biasa mungkin dia tadi tekenkeun saeutik jadi lain kieu sorban ge belah kenca ayana maknawi maksudna supaya setan ulah patila luasa teh minimal pindah tempatnya ka dieu. Jadi kesimpulan nama katuhu mangga kenca mangga afdolan kenca. Ulah gira-gira pas kitu ye saya ngobrol katuhu pindah genda. Kenca kan ulah. Mun biasa antepkeun bae. Kukumaha. Kemudian pertanyaan kedua punten bagi badan ros kami tegawe tapi dibayar karena surat dokter kumaha gaji na eta halal apa henteu lamun teu ngabohong mah halal teu ngabohong haram itu tam fokus urang we lamun urang tadina salat tahajud. Ajuk kuari muriang teu bisa salat tahajud. Eta tulisan tahajud aya bae. Aya bae. Tapi lamun kuari tilawah tahajud gering atuh beuki parah. Itu teh watini wa zaituni wa turi sina wa hadzal qad khalaqnal insana fi ahsani thumma radadnahu asfala safilin balikeun deui ka asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu wah eta mah bakalna diberi ajrun ghairu mamnun harua urang teh tadina sok salat malah maju kuari teu bisa salat ku sebab edan, ku sebab pikun. Buta tadina normal sok salat kuari pikun. Teu kawajiban salat tapi ganjaran salat mah ditulis bae. Falahum ajrun ghairu amnun. Tadina salat aju edan nyana tetep bae tulisan salatna aya bae. Falahum ajrun ghairu mamnun ya kita tadinya digawe jugring aya surat dokter optimis berarti bener-bener ya tengah bohong muri yang digaji bae falahum ajrun ghairu asal ulah bohong inon ye punten bagi kumaha jalma anu mulung anak awewe anu hasil tina hubungan gelap anak zina bari jelas bapakna tos ageun ditikakeun kalawan make wali hakim tapi bintina binti bapak anakna kumaha pernikahan sahabat dia walina wali hakim bintina ngabohong doraka ngabohong nabet jadi doraka gede ngaku anak kalain anak doraka
ai wali namanya nasieun meureun wali haki sah kedua kumaha wali nikah anu ngawalikeun ka batur ngawakilkeun ka batur terus dijalankeun ku wakil wali tapi dalam ijab kabulna henteu make binti cuman ngaranna hungkul kumaha hukum pernikahan sah atau sah bae tilu ari wali adol anu macam kumaha tolong dijelaskan wali adol mawali nu embung ngawalian ngaranna wali adol manglah embung ngawalian nya wali adol ganti ku ari jadi wali haki dan tinggal ditanyakeun nu mantak embung ngawalian naon tadi dinya kudu dijelaskeun nu mantak embung ngawalian teh kumaha aya elat-elat tertentu wali adol no wali nu embung ngawalian adol binti pancen teh nyaho pan tadi teh nyaho binti namun nyaho atuh ka indung tadi teh nyaho binti na binti saha dibintikeun ka indungna usul make binti lah ari hawa namun nyaho bintikeun ka indung asli namun teu nyaho ulah geus sae ulah ke binti jadi anak pulung aku rajin anak kotok gitu dah kurang ngelikeun pangalasan urang mengenai tentang nafkah setelah urang ngabahas tentang wajib nganapakahan pamajikan baik daharna pakena imahna kuari urang keur ngabahas masalah nganapakahan bapa mun bapa teu mampu mun bapana mampu anakna henteu wajib bapana nganapakahan anak sakitu jang dahareun lantaran jang dahar inung lantaran susah aya ge tanah abahna boga tanah kemudian anakna teu boga nanaon wajib dinapakahan ku bapa nanaon aya ge tanah wajib dijual tanahna jang dahar sebab teu bisa urang ngadahar taneuh namun beuki mah katana taneuh we dahar antak kada jelema mah kumaha dibere dahar mimitina nu mantak urang kuari dahar sangu atuh ku abah jeung emak urang baheulana dibere sangu mun baheulana abah urang jeung emak urang ka urang mere daharna batu mah kuari urang dahar batu atau jukut letik orang di para banjuput bapak atau keluarga jukut bagi nate orang kumaha mimitina bari dia orang teh meureun adik kakak jeung bagembel kitu baeta jadi kumaha mimitina sebagaimana lamun mimitina orang diberena jauh bae apalagi jauh tuh lain mana cangkurileun kuarima aya jelema teu boga nanaon teu gablegna naon mun teu usaha teu bisa dahar mun teu usaha ese dahar jang diri naga ese boro-boro jang anak pamajikan jang diri naga hese tak eta ulah mengadahkan tangan menta-menta ulah paling dibenci jelema menta-menta sekadar jang dahar menta yang minum menta padahal boga tanaga mampuheun lamun nyana usaha turuk-turuk pun tapenta Allah bencieun pisan ka jelema potongan model kos
Mantak Allah ke gregetan ka kiai nyun proposal pun tak pentak. Ya kalau magaan ngaji bae sieu sok make proposal positif. Aing kiai geus kadeuleut istiqomah mah ngaisbah ka aing. Nyarahan ngembangkeun agama ngajungjungkeun tinggi agama aing. Aing ge dikocorkeun. Asup dipun tapentan segala ka pendopo segala nana. Segala kaatut segala nana. Ulah. Lamun aya dibenci takut itu tak kiai minimal teu dipake ka resep ilmuna. Ilmuna teu dipake ka resep teh ku masyarakat. Nyana dagang ieu dulur kula boga ilmu naon gitu ngaranna rukun wudu yeuh. Masyarakat bongeng ngomong. Ieu rukun wudu yeuh ti Kangjeng Nabi. Bohong lain ti Kangjeng Nabi ti atut teman saja. Allah resepkeun keneh ka kiai magahan ngaji dagang magahan ngaji tani dibandingkeun jeung nyieun proposal mulyaan kiai nu tani keneh mulyaan kiai nu dagang dibandingkeun jeung nu menta kalau kitu teu bagus. Bagus jasa mah kiai mah dagang ulah, tani ulah. Cenah susah, pae ge kah. Nyopaeuna geus. Aju ku bato mah, apalah bato makna nu ulah. Geus kitu mah dibulak-balik. Hese tama lantaran tama ngagunakeun tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Asal tawakal ke Allah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Asal pasrah urang ke Gusti Allah dicumponan ku Gusti Allah moal datang ka kalaparan kalantik moal. Bahkan dimomoi ku Allah asal tawakal ka Allah. Pan dunia teh nu aing cak Allah langit jeung malaikat nanyieun aing bumi jeung laut makabeh nanyieun aing siana ge nanyieun atuh bantak naon sia ka aing pasrah ulah ka bupati ulah ka gubernur ulah ka camat ka aing baca ka Quran ku sia baca kitab tawakal ka aing ku aing ujianan hayang naon sia urang keur puting-puting tengah puting maca Quran hengan sia yang duit yo, dua karung. Yang gitu teh kurang daun salam. Oh, lain ngegebruki bicara tukang ngahayal tukang ngahayal bangsa, keris, batu-batu mustika, eta mah penghayal keras berat. Lain itu Allah yang melalui sahabat engke datang ka urang. Macam-macam. Allah maja gampangin. Tentara Allah maja loba. Aya melalui jelema wau deui jol datang ka dinya. Aya melalui nu teu wau datang ka dinya. Aya jin dirupakeun jelema datang ka dinya. Aya ku orai bae dibawa ka dinya. Orai mamawa roti teh dahareupun urang dilepeskeun pak oraina berangkat deui berarti orai utusan Allah kita mawa roti ka hareupeun urang. Iya tuh Allah mah babari aya nu ku angin bae atau urangna dibawa ku angin ka ditu ka toko kue bro. Babari bae Allah mah geus sok asal Allah geus ngagerakeun urang gampang pokona. Asal urangna kudu tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Tawakal urang mah da sungut bang teh datang ka tikoro-tikoro. Telah gunakeun sebagai tawakal ka Gusti Allah. Hese sebab tawakal mah makom wali. Tawakal mah wakom wali teh arjud al-kalam al-tawakkul gitu. Makom tawakkul. Mun urang mimitian tawakal lalaunan berangkat belajar ngaranna mungkin 1 tahun 2 tahun rada bisa tawakal na ditingkatkeun ke urang jadi ahli tawakal belajar heula engke bisa karak ahli
mun geus ahli tawakal geus aya di makom tawakal lah eta geus jadi wali di dinya. Untuk belajar, orang boleh belajar ke encan, kudu bisa kumaha aja belajar ke encan, kudu belajar lah tawakal teh. Jadi orang teh kudu gitu merengkedkeun diri menayana ka Allah bae lah, tawakal ka Allah bae lah, tawakal ka Allah. Belajar ke encan atuh komo ka bisa, mah komo ka ahli. Belajar heula kegeh bisa karat ahli. Nah, kuring aya jelema mampueun usaha lantaran dibere dedeg pangadegna sehat. Tak kuari yang nutupan dahar dirina wajib usaha ulah menta-menta. Di dieuna waya zamu kasuban jeung wajib ka jelema anu bisa usaha bahasana teh kasub teh wazan fa'ulun fa'alun aw mif'alun aw fa'ulun artinya loba cara usaha nya mampu mun ngabeca bisa ngojek bisa kuli manggul bisa tani ge bisa pucal pacul pucak pacok bisa tak eta teh wajib nyana ngausahakeun nafkah sesuai jeung kemampuan manehanana ye layak usahana jeung manehanana ulah datang ka nu teu layak ulah di agama teh aya adaptasi lamun teu layak nah ieu je teu bagus kudu nu layak tapi lamun nu teu layak cenah daek teh masalah ngan nu layak ka dirina lamun nu teu layak tahan heula neangan anu layak kudu teu anu layak sekali deui wajib ka jelema anu teu mampu teu bogana naon harta teu boga naon teu boga we teu boga harta juga eueuh jang jualeun ditanya boga sawah atawan teu tanah teu boga toko teu boga jongkok teu boga iya imah sabara meter teu boga di mana tuh sia ieu kuari kecing ngontrak teu kabayar kontrakan dia encan kabayar bulan ieu mah kumaha meureun tah eta jadi tegoblok da naon bahasa mana tegoblok tegoblok da naon nah ulah cicing nyana teh jang dahar diri da ulah cicing ngaing kumaha Allah bae lain pangkat sia kumaha Allah teh lain model kitu basantren henteu naon teu kumaha Allah bae bodar sia ulah kitu tetep bae ieu mah makomna makom syarah usaha teu meunang kunclang-onclong kun tapentak jang dahar tetep bae kudu usaha ai sakali mah meureun keur darurat teu naon ka imah kakak teu naon ka imah adi sakali dua kali mah pan bosen kakana ge sia awak sakitu da dampakna rek usaha dikitukeun beureun ku kakak ge lumpat ka imah batur komo imah batur mah cek batur ge kitu budak gagah-gagah pun tapenta kitu kan mantap nyana ge isileun lamun pun tapenta gagah nah kari mangarupa jelema nu teu layak mata kunyana ditutupan terus lempang diseret baju digoreng-goreng ngomong diletik dibere mah lumpat ya gasat kan gitu nipu diri bah usaha naon mampuna itu kulinator eueuh nu ngulikeun pabrik hese asup tadi kudu aya 2 juta 3 juta ngojek eueuh motorna manggul mah aya di pasar kuli manggul heula ngan ulah dibeakeun kabeh atuh duitna ulah dibeakeun ieu meunang kuli manggul teh 10.000 dahar poe ieu kudu 2.000 bae nying celengan aing 8.000 isuk page teu meuli mio aing jang ngojek maksudna ieu mah boga 10.000 di dahar boga 20.000 20.000 di dahar hoyuk terus bahkan aya 30.000 10.000 pake dahar 20.000 pake main jakle di Lampung teh kok karikeun ta kuari pindah ke pasar Kemis bangun eta
Saya tak wajib. Usaha. Wajib usaha. Masya Allah. Ila wujida mubahan yaliku bihi. Limana manggihan perusahaan layak yang dirina. Pan aya jelema nu teu layak macul. Lantaran teu bisa leungeun geuleuh. Teu bisa we macul teh. Pan macul teh atuh kudu aya irama. Kadeuleuh kan kurang ngangkat wah ayo moal beres ieu mah ieu. Ieu berak diberes hektar modal ieu mah ieu. Macul kok sih pan nu bisa macul plus trek. Lah kok mau dimusikan trek. Sudah Okok dansa atau musik teh. Nginahin bela kurang teh. Namun kehendak nginahin kadeulina ge beda bae nu cekal pacul ge. Tapi pan anu teu biasa mah layak berarti ka si eta. Aya dongeng ngapan baheula aya jelema turunan Raden ka Bladina ditinggalkeun gundung bapana susah. Susahna teh susah jasa. Dagang ieu teu maju dagang ieu teh datang ka beuk deui iwal ti dagang oncom. Tanggul dagang oncom. Kan cenah dagang lantaran Raden atuh pan di aden-aden teh biasa mah Den kamana Den. Oh gitu. Ieu mah lantaran izin make tudung negara da gede supaya teu kadeuleuan Raden. Aji dagang lagi. Dagang. Teu kulang mah dagang naon. Dagang-dagangan we dagang naon atuh. Lagi dari dagang. Wah, ini bener apa itu sih jelema dagang. Mang kade dagang. Ade, dagang mah eta. Dagang we pokona mah. Ade. Dagang mah gitu. Cek dia. Kade. Ya areo. Atuh kunaon mang launan amat. Kunaon Atuh Raden susah banget. Kajian tuh balik pulang macam nanti gandeng sih. Eta lantaran teu layak, lantaran turunan Raden mah kudu nage minimal dagang emas, minimal teh dagang wah bangsa kelompongan gede. Ayo mah dagang oncom dipanggul. Eta kunci dagang. Untuk pergi bingung dagang naon teh. Ayo jangan salah nu meuli. Tunggu nama jangan kabeh atuh. Eta layak dagang begitu. Ulah dipaksakeun. Kecuali sadar diri. Mentak kurang wetan mah embungeun dagang di lemburna. Embungeun. Orang Ciamis, orang Tasik, moal dagang di lembur. Padahal mabur ke Jakarta. Jakarta teh didominasi kurang Tasik, kurang Ciamis. Lantaran di lembur napa nyarat teh aya nu Raden. Datang ke Jakarta mah bentuknya Raden. Nu dagang kerupuk, Ciamis. Nu dagang sol, Garut. Anu dagang, eta tanang gara-gara data hordeng, Garut sarua bae. Nu dagang bangsa kacamata, eta Garut kene. Garut mah macam-macam ya. Nah, eta lah kredit, Tasik. Eta dah di zaman kurang hujan ayah pabrik ya orang Tasik bengus ngalalui deh dia ditanya yakin nah ya tanya aja gimana kan enggak Tasik tukang minyak Tasik tukang kelontongan tanya ke orang maaf di mana Tasik saya dari Jakarta lain di Jakarta tanyakan di Malaysia teh nu dagang dorongan Tasik lain di Malaysia sekali-sekali atuh sararia ulin ke Malaysia tuh ulah kaki bae ulin di Malaysia di Korea Tasik Malaya Masya Allah di Mekah ya urang di Mekah meuli bae urang teh ka toko ka mas Istin Real meuli urang tanaon karang-karana tiung jilbab segala rupa dibawa ke orang Indonesia di Indonesia ieu mah di tanah apa meulu tambah bagus atuh buatan Tasik. Orang Arab dia ketipu ke orang Tasik. Pajar orang ini, pajar buatan India, Tasik Malaya eta. Buatan Tasik. Bahkan kuari mah Cianjur. Cianjur teh geus gede kuari mah produksi kopea. Produksi kopea tah, kopea nu pararuti, kopea anu dianyam-anyam eta. Yo, kuari teh sakapal geus dibawaan ka Mekah. Jadi di Mekah teh urang mun meuli kopea kot itu buatan Cianjur.
Atuh jadi teh kuwi nyaho nu nyieunna urang Cianjur teh nyaho jasanya nang ngirim ke Mekah. Anu kuari dimerekan itu buatan Turki Cianjur. Cianjur itu dimerekan Turki. Cianjur teh. Masya Allah. Jadi kesimpulan wajib kejeleman nu bisa usaha naon bae. Usaha ulah cicingeun. Pasang otak ye. Keur sorangan, komo geus boga pamajikan jang sorangan jeung jang pamajikan. Usaha. Kerja keras urang teh ulah cicingin. Lantaran sakangjeng Nabi tang dipake karesep-resepna jelema anu unta enta. Kafabil mar'isyan ayo baya. Cukup ka jelema jang sakadar ngagedean dosa mah cukup berarti kana laka. Wah eta ayo baya nyak-nyakeun diri yang sakadar dahar doang embung usaha berarti. Kanjeng Nabi geus nyaritakeun cukup ka hiji jelema berdosa teu kudu ditambahan deui ai cukup jang kana neraka teh teh dae ku saged kana neraka. Dengekeun ku selisia ieu ulah ku dengkul. Ya dewe sini ku dengkul. Wah. Jadi lamun jelema teu goblok nah bahasa Inggris teu goblok. Lamun jelema teu goblok nah naon eueuh jualan eueuh jang dahar teh aja jana teh dae usaha cukup usaha eta teh jang sakadar asup ka neraka. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Usaha. Urang teh ku hese-hesena ieu naon teh panggul-manggul heuh katana Bang. Manggul bareng. Buka tanaga. Aya beca-beca. Di Bandung apa aya? Ngabeca embung. Kemudian ngemekan embung nanon embung. Aya duitna jang sakadar meuli beca mah. Beca punyana di saungan. Jadi kos mobil. Aju muatan budak leutik doang. Didorong punyana tah daripada teu usaha teuing diganggang. Tungtung nama dia itu kan ngasuh. Ngasuh budak pada kalau bicara itu tah. Jadi kujanan pakai musik, nang neng nong atuh budak karena ge hayang naik ka dieu 1.000 seorang dorong dari Bandung ya. Terus bae kitu digang terus. Tungtung nama pan indungna teh lantaran anak cerik jeung indung aja ini. Indungna mah gede 5.000. Dorong punyana. Aya tadi Cicadas Bandung gawena kos kitu bae tahun 2 tahun ternyata aya karasana nyieun imahnya nanti hasil tidak dodorongan gitu ngasuh nyieun imah diperhatikeun ku batur sebenarnya jagal naonnya nyieun imah barang ditanya-tanya kos kitu aya deui nu nyieun saingan kan berarti batur nyieun deui nya loba digap ribut nya jeung nyana lantaran wilayah kacokot kudu seje geus kitu bae dunia mah teh otak pasang naon bae hese-hese teuing naon bae hese-hese teuing ya berarti ya bae kaleng dipakuan kotrek-kotrek anak ayam turun sering oleh usaha tahu begitu si Betty dong cara kade-kade ke hese udah tinggal boga laguna ke anak ayam doang hiji-hiji mun kurang dah mereka 1.000 cek teh ya udah tuh 20.000 jangan kemana-mana dirinya be olapnya mah sebab laguna anak ayam titik. Masya Allah ya tetap usaha wajib usaha wala tajibu malikin supaya tahu wajib usaha neangan apa kalau malikin kanu boga supaya tahu kana kacukupanana zae boga ieu teh tanah mah komo boga warung mah komo boga toko komo boga jongkok mah komo boga mah itu wajib kudu usahaan teman-teman
atawa boga aya tanah majang jualin teu wajib usaha eta bae dijual jang dahar ikir carita kewajiban jeung henteu kewajiban jeung henteu nah bagi nu teu boga wajib jasa usaha bagi nu boga jang kacukupan teu wajib usaha teh komo kieu mah tugas sawah kemudiannya nama yang leha-leha bae lah aju kuari di kabaturkeun ngalaksanakeun nanya nama geus bagi bae geus aya tah sakadar jang dahar mah sataun teh cumpon atawa kurang ti sataun geus kumaha buktina bae engke teu wajib teh manjana usaha eta bae dahar eta bae dahar teu wajib usaha jang anu boga untuk mencukupi dirina oge keluargana teu kudu dedesekan usaha wala limukasibiha wajib kajelema anu ngausahakeun apa kudu ngalaksanakeun usaha deui artina nyana sabenerna mah mampu usaha jang kitu ngaloba doang ai jelema mah usaha ala kadar jang nutupan kacukupan cukup geus bae nyana sakitu bae oge cumpon artina di akhirat geus moal aya teguran-teguran deui cukup jang nyukupan kewajiban dirina tanggung jawab diri jeung pamajikanana asal aya jang nyukupan dahar doang cukup Kanjeng Nabi liwat kapendak sareng Muaz Sa'ad bin Muaz cek Sa'ad bin Muaz ieu mah Kanjeng ieu ya keur di sisi jalan tas di ladang Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam cek Kanjeng Nabi salaman beres nangtung di mana anjeun Muaz mantes di mana mantes di ladang saya teh naon nu dihandap ieu teh ya golok ieu teh pacul nu ieu linggis paranti naon teh ya muat ya Sa'ad ieu teh paranti macul ieu paranti mindah-mindahkeun taneuh aya teh linggis coba aya anu teras nu aya nu di bolongan ku ieu ari eta teh nu panjang ieu mah paranti mun aya bubat babat Kanjeng Nabi ningali ka luhur ningali deui ka handap coba eta leungeun maneh bangunna bola de amat Kanjeng Nabi ya Rasulullah dicekel ku Kanjeng kieu karadak jasapan patani mah waradak patani mah jadi ku Kanjeng Nabi buka kapaleun apa sasanggaleun itulah sasanggaleun teh kapaleun lah pokona kapal teu boga eta atuh cekel ku Kanjeng Nabi ku ABB ya tadi dicekel ku Kanjeng Nabi dicium ku Kanjeng Nabi dicium Masya Allah ileung nu karadak teh dicium ku Kanjeng Nabi dibetot ku Sa'ad teh dicekel ku Kanjeng Nabi dicium atuh isieun si Muaz isi dah dicium Masya Allah bayangkeun coba terus dicekal lagi tetap aja ku Kanjeng Nabi dicekal terus dikenyangkeun dicekal bae Kanjeng Nabi dicium ku Kanjeng Nabi sedih Sa'ad bin Mu'adz sedih Kanjeng Nabi kunaon nyekel ieu tungkul bae Kanjeng Nabi ningalikeun leungeun Sa'ad bin Mu'adz tungkul isin ka Kanjeng Nabi jaba dicekal jaba dicium katingali rimbasakna cak Kanjeng Nabi mun hayang nyaho ya Sa'ad cukup leungeun ieu ge jang ka sorga mah ieu leungeun teh anti seuneun neraka cak Kanjeng Nabi anjeun usaha jang anak pamajikan datang ka kos ieu haram ka neraka Masya Allah eta luar biasa mantep eta tanda kok kitu Sa'ad bin Mu'adz kita tadina sedih jadi senyum bunga berarti lain sambarangan kok cukup yang haram ka neraka ieu tanda bahwa anjeun teh bersikeras anjeun teh kerja keras dan nutupan anak pamajikan anak cak Sa'ad isu patah belah deui ku aing
saya teh sahabat teh kos lalagaan, tapi kan bebeneran diceritakeun kan ku urang ku ieu. Laki-laki geus teu nyaho caritana pan baheula. Macul bae tah. Wari mah dongeng Kangjeng Nabi jeung Sa'ad bin Mu'adz bel kos kitu. Asal aki-aki sok macul deui. Asal paeh di sawah bisa tah aki. Masyaallah. Beres Kangjeng Nabi berangkat deui. Barang berangkat aya gedong ada letik Kangjeng Nabi, gedong letik baheula mah Kangjeng Nabi. Dipayun ki payunan gedong tapi benang tuh katingali ku sahabat di jero diburu gagah ganteng bersih langsung sasalaman ka Kangjeng Nabi pelukan lemas Kangjeng ningali gedung naon cek Kangjeng ieu teh gedung anti utara atur di dieu teh sawareh jang di lembur ieu mah Baitul Mal Quran nu ngaturna yang kepentingan doa jeung masakin di dia coba-coba leungeun maneh kadiekeun lesan Kangjeng Nabi aya maneh gawe naon teh nyatetan jadi sabaraha doa apa sabaraha masakin sabaraha Kangjeng Nabi cukup jam lempang ka neraka mah ya pasti di mana meleset nyatetanana sanajan lesan ieu jelas-jelas bakal ka neraka Masya Allah. Eta komo DPR. Asana kerak mana mah. DPR mah geus kerak neraka bae pokona mah sama. Komo bupati mah geheng sama. Geus lain kerak deui teh mah anapeun kerak naon ngaranna? Anapeun kerak naon ngaranna? Wangianan sia tolong. Oh, kalau orang gubernur bukan itu menteri. Wah, abang geus siap bisa kadar ieu itu bukan gawe ieu. Gede hutan doang ieu sebenarnya. Coba pejabat aya eueuh ngaji moal aya puncak kebelah itu Bali, kebelah Singapura. Terus tadi tuh ke Amerika teh kana ngaranna iPhone teh baheula. Kan Jesse. Tuh, Masya Allah. Eta dua manusia hiji petani cukup yang ka sorga dikieu-kieu dicium ku Kangjeng hiji berarti eta teh nandakeun leungeun pejabat nu tadi teh putar atur masakin duafa Baitul Mal sekelompok eta nyana tah ku Kangjeng Nabi cekel cukup cek Kangjeng Nabi jang lempang ka neraka di mana meleset nyata sih Masya Allah ararigis ya Allah ya Rabbi teh eta bege Sa'ad bin Mu'adz cekel di urang eta teh lain macul bae dan ngojek ge tetep sasangalun kan ngojek motor sasangalun ge motor sasangalun garu bae 08 oh datang ka urang gitu da kasih nanti atuh pokoknya kasih urang teh boga adat jasa eta teh Masya Allah nangan duit mah nangan duit bae atuh pan batur gagetkeun cara lamun nyana kasih si mazet sewa aya di sisi kalmeh eta pan anu ditukangeun teh anu teu berkepentingan kana hampat ngadoakeun bagir amat eta supir boga adab dilakeun tiap lain Masya Allah kumaha amun kiai jeung wali nu ngadoakeun anak coba ieu mah urang di tengah coba Tidak boleh tu beres eta teh. Nah, baik ya, mantap lo banget teu berkah eta supir angkot teh perkara itu tah. Eureun. Di tengah bae. Aya huluna ka di buntut di tengah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Ari teh dilekeun ku urang, marengos bae pan ka dieu. Dan lu teh kedakeun dulu ka urang ka dieu bae. Meski bangun dan dua tegang ku Gusti Allah. Sekali waktu mah aya teh nu neuleut, jaka tatangga lain sama. Teu beres jasa. Teu boga ada baheula mah, baheula tah di Cipanas Cianjur baroga adab jasa lantaran eta mah jalur cepat. Putus kan lain sebagai saropan dekat ke sisi angkot Cipanas Cianjur ke sisi saropan pagon ku ari mah. Pagon barang aya urang Tangerang kawin jeung urang Cipanas jadi itu nyupir nu ngamimitian nyana kita luturkeun aduh ya Allah ya Rabbi saya ada kesanggalin lamun karena Allah mah geus bae nyupir teh
jang anak pamajikan iya atuh sarua bae aju boga kasopanan ka sisi geuna batur mah moal pahieu nya namanya na batur mah batur iya teh hebatnya tuh komo lamun sopan mah ya ge andur da geulit dia dipayun giliran menana di tempat karena dia kagelet aduh masya Allah numantet pamajikan anak boga salah si supir mah det-detan bae supir aing kumaha ieu salaki aing kumaha asal 2 poe teu balik atuh loba jasa Pak atuh loba jasa geser nu biasa sauran duaan kurang tiluan kajen nya lewat bujurna ada ditanya supir atuh ngaranna kemana Mbak asli yang mana Lampung ya kontraknya di itu di kontrakan Haji Asmawi oh iya udah karena malam saya kegituan supir karena lagi aduh nyewa jadi bagi mutu boga harta mampu Pak wajib usaha anu boga harta jangan ngukupan dina teu wajib usaha indek pemangga pengen teu wajib usaha teu wajib tak kimu adu tadi pohara jasa jadikeun ku urang itu tolak ukur anu hiji deui mah anu hiji deui anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi teh eta batur kimu az keneh anu ngecelakan ka eta kesang mantas ngorag naon karena kitu korma kesan meslah Kanjeng Nabi kieu Kanjeng Nabi lamun eta usaha modal kos kitu bener-bener jang nutupan keluargana asana moal kudu ka neraka cukup nyana teh dijawab ku kesang doang bae cukup tak kesang ke jawab ketika ditimbang amal kurang bagus kesang ngomong cak kesang Gusti abdi mah teu rido lamun jelema ieu kudu dikanarakakeun sanajan kurang bagus tak ibadahanna abdi mah teu rido lantaran nyana ngabelaan anak pamajikan datang kalau atlet kesang abdi saksina kudu salat mah keur teh salat teh tungtungna cerita karena Allah lah pohara jasa kesang jadi saksi leungeun satanggalun jadi saksi malah dicium sama ku Kanjeng Nabi saksina Sa'ad bin Mu'adz sama eta pan pohara jasa tapi nu tadi nu utar atur make pulpen doang cukup cak Kanjeng Nabi jang jalan ka neraka sakitu ge eta teh meureun rada jujur lah meureun wah lamun kuari eta percaya meureun Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi DPR bubarkeun deui. Kurang gitu waktu ieu seuneu malulu di jandela teh mun kadeuleu mah ku sia seuneu ieu seuneu. Ngan teu kadeuleu bae bubar. Teu kadeuleu utar aturna dengan sapur utar atur jang kos kararitu. Kamangpaatan aya mah aya gedean di luar kamangpaatan batan kamangpaatan. Teu jujur ngaranna. Doakeun mudah-mudahan DPR urang diberi jujur pemerintah urang diberi jalan luju jangan ada dulur urang tak kenal urang nu hayaeun ka surga sarua bae ketika nyana aya kesalahan hilap syahwatna eta mah sakadar nafsuna inggis amat sedih amat lamun masyarakatna tokoh kasalalorga nyana nu jadi DPR jeung pemerintah kudu ngekejebur ka neraka pantat tetangga urang kawau urang bahkan dulu urang kadang-kadang ngan hilap doang